Mana anzalna ilaikal kitaba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alayhi. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alayhi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Wa muhaiminan 'alayhi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Fima atakum fastabiqul khairat. Fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna 'ala atharihim bi Isa bin Maryam. Al-ayah wallahu a'lam bishawab. Wa qaffayna ay atba'na jeung nuturkeun kami nu agung jeung Gusti Allah 'ala atharihim kana pirang-pirang tapak para nabi dan nabiyyin. Pirang-pirang nabi di ditu nah Isa kalawan kanjeng Isa di Maryam putra pamangkatna Maryam. Musaddiqan Maryam ngabenarkeun lima kana perkara kana kitab baina yadaihi anu aya
hareupeun ala ieu Isa tegasna samemeh Kanjeng Nabi Isa. Geus loba para nabi tadina turunkeun ku Kanjeng Nabi Isa, ku Gusti Allah turunkeun Kanjeng Nabi Isa. Panjana ngabenerkeun kana kitab-kitab memehna dengan Taurat nya Taurat. Wa atainahu al-injila wa ataina jeung maparin kabina agung jeung Gusti Allah ka Kanjeng Nabi Isa al-injila kana Injil. Fihi eta dina Injil hudan ari aya pituduh tina kasasaran. Wa nurun nyatana pembertaan kana pirang-pirang hukum bayan jeung ahkam. Wa musaddiqon lima baina yadihi minat Taurat. Oke, bariana ngabenerkeun kana kitab anu samemehna Kanjeng Nabi Isa nyatana kitab atawa kana perkara-perkara hukum-hukum anu aya dina kitab. Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Wa hudan jeung jadi pitujuh, wa mau'izatan jeung pepeling lil muttaqin pikeun jalma-jalma taqwa. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi. Wa qala jeung ngandika kami ka aku Gusti Allah. Kudu ngahukuman anjeun kudu ngahukuman saha ahli injil kaum Nabi Isa teh lima kalan perkara anzala nurutkeun saha Allah Gusti Allah taala fihi dina Injil. Kaum Nabi Isa kudu ngahukuman hukum-hukum anu aya dina kitab Injil. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man jeung ari sing sahawe bukanul menjalma dalam yahkum anu teu ngahukuman isiman bima kalawan perkara kalawan hukum anzalallahu nurunkeun sa Allah subhanahu wa taala kana eta perkara fa ulaika humul fasiqun. Ta eta teh tidak lain dan tidak bukan sampur orang-orang fasik yang akan baik maka hukum Allah. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Wa anzalna yanurulkeun kami nalkeun Gusti Allah ilaika ka anjeun wahai Muhammad al kitaba kana kitab Quran bil haqqi kalau saja ternyata diturunkeun. Musaddiqon tingkahna ngabenerkeun lima baina yadihi kana kitab-kitab samemeh Quran. Minal kitabinya terhenti pirang-pirang kitab anu tiheula. Wa muhaiminan jeung jadi saksi alaihi dina kana kitab-kitab anu diturunkeun samemeh Quran. Fahkum maka sok geura ngahukuman anjeun bainahum antara kaum gitu ya. Atau bainahum antara ahli kitab di mana-mana eta ahli kitab lalapor ka anjeun tadi hukuman sok geura hukuman kunaon hukuman bima anzalallahu ilaika geura hukuman eta ahli kitab lamun lapor ka anjeun tadi hukuman ku hukum-hukum anu diturunkeun ku Gusti Allah ka anjeun wala tabi' ahwa'ahum ulah nuturkeun kana kahayang-kahayang eta ahli kitab ulah terpengaruh bejakeun jeung Gusti Allah hukum teh kitu sing adil amma jauh tidak perkara jangan datang lima kakajan hakinya tidak perkara. Jadi dah kahayang mah kitu kahayang mah dilakeun itunya perkara hak anu diturunkeun ku Gusti Allah didatangkeun ku Gusti Allah di samping ke laki. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likulli eta tetepikeun sabar-sabar sahiji tiap kaum. Ja'alna majadikeun kami agung jeung salah minkum ti arajeun kabeh wahai pirang-pirang umat. Ya setiap umat itu ku Gusti Allah dijadikeun syir'atan kana syariat wa minhaja jeung jalan kehidupan. Eta likon wadihan bidin yang sunnah alih. Jalan kehidupan belum panon teh itu tiap umat teh
punya syariat tersendiri. Ya, baheula mah kitu, ayeuna kieu gitu. Dalam di dari syariat baheula mah kuat orangnya. Kuat. Zakat pe kudu 25%. Boro-boro 10% mungkin. Terus kita itu ya nama mereka bapak-bapak yang ibu-ibu mah usaha saya baik bisa mengingat dia. Anu sahase bapak-bapak sarapan tadi dia. Ibu-ibu hari putra. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Walau sya'a jeung lamun mangeresahkeun saha Allah Gusti Allah taala punya pada hari terus kudu bisa kali. Walau sya'a jeung lamun mangeresahkeun saha Allah Gusti Allah taala raja'ana maka yamin ngajadikeun Gusti Allah kumparan kabeh ummatan wahidatan kana umat anu sahiji syariat sahiji. Walakin dia berdua kunci ma'atahu walakin farraqakum firqan tetapi na Gusti Allah tadi dipisah-pisah sampai sababaraha golongan tujuanna mah liang dua karena rek nyoba Gusti Allah kumpara jeung kabeh di perkara akan mendatangkeun Gusti Allah kumpara jeung kabeh syariat-syariat berbeda itu oke supaya katingali mana nu taat mana nu maksiat mana nu nurut mana nu ngabah fastabiqul khairat esari ini fastabiqul maka gerak balak arahnya kabeh ala khairat dan kealusan buru-buru migawe hade ilallah ingat saukur ka Gusti Allah marjiukum ari tempat bagi arahnya kabeh jami'an bayaran sakabeh moal ka mana-mana da kabeh oge ngan saukur ka Gusti Allah supaya nabi maka bakal membedakan Gusti Allah perkaranya kabeh di makana perkara kuntu manut tiaranya kabeh fi dina mah tetah tarifuna anu beda-beda kabeh di urusan agama. Itu kayak dibedakeun. Betul ya? Assalamualaikum.